Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kitu mah harita si Jagal Hawuk jeung Guntara neruskeun dilampah rek kadatangan ka Ambu Salawi anu diharepkeun kamampuan elmuna bakal mampu nembus kakuatan ilmu anu geus mager daerah kampung kahuripan. Tunda anu kacarita caturkeun harita di kampung kahuripan dina waktu barisan leureuh heula latihanana. Harita Rasanti jeung Sandika ngajakan Nang Bule ngobrol di jero pasanggarahan sabab aya masalah penting anu bakal ditepikeun. Malah manggali ge harita milu dina eta riungan. Sakumaha hasil panyelidikan telik sandi Kang Utis, harita dicaritakeun ku Rasanti jeung Sandika ka Nang Bule boh ngeunaan jumlah kakuatan barisan Warangkas Jaya. Kitu deui ngeunaan si Jagal Hawuk anu kakuatan elmuna geus sajajar jeung Ki Warangkas. Sanggeus ngarasa cukup ngajelaskeun sagarupana. Harita Rasanti mungkas kateranganana bari netep ka Nang Bule. Tah jadi kitu ngeunaan jumlah kakuatan musuh urang teh Nang. Tapi anu jadi salampangkeun Bianti mah jeung Mang Dika. Mun ngabayangkeun tepikeun ka dina seuheuna Ki Warangkas jeung si Jagal Hawuk maju babarengan ngahurup ka hideep. Mun teh mah pamimpin barisan Darmayuda tepikeun ka hanteuna. Nya saupamana ieu mah nangnya saupamana sok sanajan teu miharep. Eta kayaan teh tangtu bakal gede pangaruhna pikeun pihak nyata pihak urang malah bisa jadi oge barisan Darmayuda bakal bubar katawuran Nang. Sandika milu nyambungan kana caritana Narsanti. Pamikiran Mang Dika ge sarua jeung Biantina. Terus terang rada bingung oge ieu teh. Sabab anu satadina lawan utama teh Ki Warangkas wungkul. Ayeuna jadi muncul si Jagal Hawuk anu matak ayeuna gancang ditepikeun anu baris mimpin barisan kitu tah Nang. Manggali harita milu mairan caitaan. Apa yang sudah dijelaskan ku Nyi Masalah Santi dan Dedika menjadikan suatu hal yang memang berat juga ini masalah tenang. Berat. Jadi pihak kita itu harus betul-betul memperhitungkan dengan matang sebelum melakukan tindakan. Memang betul, Mang juga menggaduhan emutan yang sama. Nah, seandainya Ki Warangkas dan si Jagal Hawuk bertarung menghurup pimpinan barisan Darmayuda, kemudian mereka unggul, itu mah sudah bisa dipastikan barisan kita akan menjadi bubar katawuran. Tapi sekarang mah kali tinggal bagaimana kumaha menurut pemikiran pemimpin barisan saja. Begitu Lanang. Nang Bule ngabagikeun heula panentepna ka Rasanti jeung Sandika. Dina karakterna Eyang Buana Putih harita sikap jeung caritana tetap tenang.
No didugikan ku Bianti sareng Mang Dika kitu di Manggali. Ku abdi kahartos. Urang bahas heulanya ngeunaan jumlah kekuatan lawan. Numutkeun pangemut abi nya. Pikeun ngimbangan kekuatan jumlah lawan, urang kedah gaduh barisan khusus. Anu tiasa ngagunakeun senjata jarak jauh sapertos panah, pasir, sareng katepel. Eta barisan khusus anu kedah langkung ti payun ngacaukeun kaayaan barisan musuh urang. Engke ku abi bakal diterangkeun anu leuwih jelas ngeunaan cara anu kedah dilakukeun ku barisan khusus teh kitu. Terus kenal masalah Ki Warangkas jeung si Jagal Hawuk teh ieu nang. Mun tepikeun kaduana maju babarengan eta kumaha eta teh nang? Nya upami dugikeun ka kajen tenan sapertos kitu mah. Ku abi memang kedah dising hareupan bi. Abdi bakal upaya sakuat tenaga ngetrukeun sadaya kemampuan diri. Nu dipalar tiasa ngungkulan anu janten lawan bi. Tiasa unggul sareng henteu mah kantun kumaha anu ngersakeun we eta mah bi. Urang madalah usaha kitu. Margi anu nyangking pasti papasten mah sanes urang. Namun anu maha kawasa saur Akila Wing oge bi. Janten tekad abdi tos marobih. Nunamina perjuangan matang tos bakal aya pangorbanan. Urang sadayana memang kedah lali rabi tegapati. Ikhlas bibilasan demi nanyerkeun keadilan gitu. Tah ayeuna ngeunaan barisan khusus teh kieu ari numutkeun abdi mah nya. Dangukeun ge. Harita nang Bule ngajelaskeun ngeunaan strategi anu kudu dilakukeun ku barisan khusus anu ngagunakeun senjata jarak jauh teh. Nu dijadikeun sasaran panah jeung pasir teh suku atawa leungeun musuh. Najan teu mateni tapi bakal tatu saterusna moal bisa ngagunakeun kemampuan diri anu sakumamistina. Saterusna anu ngagunakeun katepel anu dikatapelkeunana taneuh liket garing anu dibaluran ku getah caruluk anu jadi sasaran beungeut atawa beuheung musuh. Sakur anu kabenangan tangtu bakal arateul beungeut atawa beuheungna. Eta kayaan bakal mangaruhan dina mangsana kudu nying hareupan tarung taburan. Kitu diantarana pamikiran nang Bule dina nerangkeun ngeunaan taktik strategi pikeun ngimbangan jumlah kekuatan musuh anu leuwih loba. Rasanti jeung Sandika kitu di Manggali harita jadi pada silih teuteup. Aya perasaan reueus jeung bagja. Sabab nang Bule sanajan budak keneh tapi geus boga pamikiran anu leuwih jembar salaku pimpinan barisan. Kitu deui sikep tekad jeung sumangetna anu teu robah. Sayaga diri pikeun ngayunan Ki Warangkas jeung si Jagal Hawuk geus teu ngarasa risiko pati rempan ku ajal. Puguh ku Rasanti jeung Sandika kitu di Manggali teu kapikiran ngeunaan taktik strategi ti nang Bulean saperti kitu. Rasanti netep ka nang Bule bari imut teu liat terus nyarita. Pianti bener-bener ngarasa reueus jeung bagja anu lain dikieuna nang. Terus terang anu tadi dipaparkeun teh estu teu kapikiran tepikeun kalebah dinya ku Bianti teh. Atuh kitu deui ngeunaan tekad anu marobah deui. Saupamana kudu ngayunan Ki Warangkas jeung si Jagal Hawuk anu maju babarengan. Eta sikap jeung tekad teh jadi namahan kana tekad jeung sumangat barisan Dharma Yuda nang.
anu tadi dipaparkeun urang bahas dina riungan jeung sakabeh anggota barisan. Bianti boga kayakinan anggota barisan bakalnya tujuan, Nang. Ahai, ya terus terang, Nang. Emang yang sudah lebih lila makan asam garam kehidupan menjadikan menghulang atuh. Why menghulang? Sabab apa yang dipaparkan tadi sama sekali tidak mengolepat dalam benak pemikiran Emang mah. Enggak. Jadi bagi Emang mah semakin menambah keyakinan bahwa apa yang akan kita perjuangkan akan kepetik hasilna ke alam buahna. Dan tekad Emang semakin kuat, Nang. Andaikan harus perlaya di Palagan Yuda, Emang pulang ke alam sana dengan tenang karena sudah memiluan berjuang. Laras henteu Dendika? Laras kitu, Mang. Dalah abdi ge sami manggali. Langkung kahudang tekad sareng semangat perjuangan teh. Ya mudah-mudahan taktik strategi urang bakal mampu ngimbangan jumlah kekuatan musuh urang, Mang. Lantaran geus waktuna kudu latihan deui harita anu ngariung mungkas obrolanana. Nang boleh harita ngalatih deui Oman Suroman jeung Jaka Cece Katut Manggali. Sedengkeun Rasanti ngalatih tarung tawuran ka barisan lapisan anu bakal dipimpinna. Kitu deui Sandika ngalatih tarung tawuran ka barisan lapisan anu bakal dipimpinna. Dina peutingna sakumaha anu geus direncanakeun harita diayakeun riungan di jero pasanggrahan. Di jero pasanggrahan Dharma Yuda jeung sakabeh anggota barisan Dharma Yuda anu langsung dipimpin ku Nang Bule. Harita Nang Bule anu leuwih diheula ngajelaskeun ngeunaan taktik strategi mangrupa pamikiranana anu geus diobrolkeun ka Rasanti jeung Sandika Katut Manggali. Geus kitu disambung ku Rasanti jeung Sandika anu ngarojong kana pamikiranana Nang Bule. Para anggota barisan Dharma Yuda pada satuju kana pamikiran Nang Bule. Malah dina eta riungan aya 12 urang anu nyanggupan jadi barisan khusus anu ngagunakeun senjata jarak jauh teh. Kituna teh lantaran eta 12 urang geus boga dadasar dina ngagunakeun senjata jarak jauh. Eta barisan khusus teh diantarana bae 6 urang nu ngagunakeun senjata panah, 3 urang nu ngagunakeun paser, 3 urang deui anu ngagunakeun katepel. Nang Bule salaku pimpinan barisan Dharma Yuda harita mungkas lumangsungna eta riungan. Janten ka barisan khusus nu ngagunakeun senjata jarak jauh teh ya. Jalaran waktu urang teh ka Etang Samporet, dinten enjing kedah tos ngawitan latihannya di tempat anu misah atanapi tempat anu khusus. Urang sadayana mugi tetep aya dina kasumangetan disalenganku Paneda kanu Maha Kawasa. Mugi perjuangan urang teh dina nanyelkeun keadilan pinarengan aya dina kaunggulan. Geus kitu mah harita riungan teh lekasan. Sedengkeun peuting harita di tempat sejen si Jagal Hawuk jeung Guntara. Teu kacatur di jalanna harita tepi ka padumukanana Ambu Salawi. Geus kitu we diparengkeunana harita eueuh tamu. Si Jagal Hawuk jeung Guntara bisa langsung nepungan ka Ambu Salawi. Sangeusna leuwih teu heula silih bagiakeun jeung silih wanohkeun diri masing-masing, harita awewe kolot ngaran Ambu Salawi teh harita nyarita. Tah, ayeuna mah kula rek langsung tumanya we. Boga kana pamuksudan naon? Pangna hidup datang nepungan ka Ambu teh.
Tiada muasa mata-mata datang ka dieu. Hari lain rek minta tulung ka ambu. Cikan sok terangkeun ka ambu. Boga karapa maksudan naon adi kaduaan teh? Si Jagal Hawuk ngareret ka Guntara minangka isarah pikeun ngajelaskeun ka Amu Salawi. Jadi kieu ieu tamu. Memang benar kuring duaan pangna datang ka dieu teh rek penta bantuan kamu. Jadi kieu ye karep pamaksudan kuring duaan teh amu. Dijelaskeun ku Guntara ngeunaan neangan kampung kahuripan anu teu bisa kapanggih sabab dipager ku kakuatan ilmu nu teu bisa ditembus ku maranehna duaan. Geus sababaraha kali diupayakeun tetep gagal. Sanggeus ngarasa cukup nerangkeun karep pamaksudanana, harita Guntara mungkas caritanana. Jadi kitu Amu Salawi. Karep pamaksudan kuring duaan teh. Ku kamampuan ilmu ambu diharepkeun bakal mampu nembus kakuatan anu maker eta kampung kahuripan teh amu. Buktikan kabugubane, Salawi. Lain Salawi, Wuk. Aduh, pode lain cahayanya. Salawu. Sok buktikan. Mun mah kakuatan ilmu maneh bisa nembus ka kampung kahuripan. Sok kudu. Lobana cabek deui jeung aing mah. Pokona mah maneh kudu bisa ngabantuan ka aing, Salawi. Kala tuh bisa digulung gosok kangaranan ngagunakeun ilmu panarawangan teh jang. Da bogo kula butuh katenangan dina mangsana musirkeun kakuatan gaib. Jeung ulah kasar teuing kitu atuh nyarita ka kolot teh. Kedaguan sakedeung. Jarampe ulah aya anu nyarita. Amu ayeuna rek ngagunakeun ilmu panarawangan. Amu Salawi meremkeun panona bari musirkeun kakuatan batina. Sadalila oge Amu Salawi mentangkeun jeung mantengkeun kakuatan batina. Barangnya benta harita Amu Salawi ngabagikeun panetepna ka si Jagal Hawuk jeung Guntara. Bari narik napas panjang harita terus nyarita. Tetela berat kula ya. Geus ngagunakeun kakuatan batin anu sapinuhna. Tapi waleh kula teu bisa nembus kakuatan anu geus mager eta kampung kahuripan. Terus terang amu teu sanggup. Moal mampu nembus eta kakuatan anu geus mager kampung kahuripan teh. Hampura kujang hampura amu teu bisa ngabantu. Wah, sia mah kalakana tapi kawas kitu sia Salawi. Ari mana kebegug mah sarua we atuh jeung aing goblokna sia teh. Maneh montong liangan alasan sia Salawi. Pokoknya mah aing kudu bisa nembus ka kampung kahuripan. Aing geus sabar hayang geura modaran hinang boleh musuh aing. Anu bareg sia ngagunakeun ilmu teh hasok cobaan deui sia. Si Jagal Hawuk maksa ka Amu Salawi sangkan kakuatan ilmuna bisa nembus kakuatan anu mager kampung kahuripan. Sedengkeun di luareun imah harita aya 4 urang jalma anu narungtutan datang. Nilik dina wandana eta nu 4 teh lain jalma biasa. 4 urang jago anu anyar datang teh harita dariuk dina bangku awi. Tewa ka arah sup kajol imah sabab ngadenge sora Amu Salawi anu keur ngobrol jeung tamuna. Sedengkeun anu jero imah harita Amu Salawi jadi kasinggung ku sikap jeung caitan si Jagal Hawuk anu itah kudu ngagunakeun deui ilmuna.
Amu Salawi netep seket, netep antep kasih jagal hawuk, baik terus nyarita. Amu mah bisa ngadua kalian ngagunakeun kekuatan batin jang hawuk. Sabab sanajan sababala kali oge tetep hasilna bakal sarua. Kekuatan anu mager kampung kahuripan teh leuwih hebat. Leuwih hebat tibatan ilmu amu, Ujang. Jadi hampura wayahna ceuk amu oge lain teu ngabantu. Tapi amu ge sanggup jang hawuk. Ngadengi caritaan ci Amu Salawi seperti kitu. Harita jagal hawuk langsung ka hudang amarahna, muralang barinya ngereng terus nyarita. Wah, alam jadah tangkurak teh sia. Walakanya sampai kawas kitu ka aing Salawi goblok. Beralek jenglet. Aing jauh-jauh ngahaja datang ka dieu kalakah kieu patut jawaban maneh teh goblok, setan, curik jalian. Kalau ka ngabantah ka aing, hasok gunakeun sakali deui kekuatan ilmu manis ya Salawi. Mah bisa yang hawuk. Entong balaning sakali deui sanajan tepikeun ka 10 kali ge tetep. Kekuatan batin jeung ilmu panarawang amu mah bisa nambus kana kekuatan nu bager kampung kahuripan Ujang. Ulah maksa kawas kitu atuh hawuk. Wah, mun kitu mah keun aing datang ka dieu. Sakirana bakal kawas kieu patut mah. Mangkul kawas sia eueuh gunana hirup oge sia. Si jagal hawuk gerak kalangan sakolepat. Harita leungeun katuhna ngeprak sirahna Amu Salawi, ngajadikeun Amu Salawi ngacerit nahan ka nyeri, terus ngacungkel rubuh ajal saharita. Dina kayaan sirahna bejad sapisan. Sorang ngajeritna Amu Salawi ngakitkeun 4 urang jago anu aya di luar. Meh bareng opatana calangkat nangtung kajurung ku panasaran opatana anu geus arasup ka jol imah, tapi kaburu si jagal hawuk jeung Guntara kaluar ti jol imah. Guntara di antara 4 urang jago harita salah saurang di antara tumanya ka si jagal hawuk jeung Guntara. Kunaon Amu Salawi nepikeun ka ngajet kitu? Kumaha aya naon sabanarna teh? Si jagal hawuk yang ngereng beri seri terus ngajawab. Wah, si Salawi ku aing dipojaran dah si jangkar kehet. Babatok na dibejadkan ku aing. Terus mari opatan rek. Naon sate ha? Oge selain teu kudu kaget. Aing kasal ku si Salawi. Tebagug gabantu ka aing jauh-jauh di jugjug anggang di teang. Aing pikir tebagug naon-naon. Marane opatan rek naon edi di ha? Jago anu tadi nyarita nyelang ngaret katil urang jago anu sajena. Opatanana jadi karageteun ngadenge caritaan si jagal hawuk. Kitu deui ningali sikap jeung ngadenge caritaan si jagal hawuk anu sangar jeung kasar saperti kitu. Opatanana puguh we jadi pada hanyelu jeung amekeun karep rek minta tulung ka Amu Salawi kalaka ditandasa ku si jagal hawuk. Jago anu tadi pangheulana nanya ka si jagal hawuk dina pasamuan anu ngemuka amok terus carita. Hah, saha si laing ha? Udah kene geus telenges make jeung nandasa ka Amu Salawi sagala. Dewek datang ka dieu teh rek minta tolong ka Amu Salawi sia. Tapi ku si laing kalaka dibinasa. Si laing bener-bener kurang ajar sia. Kalakuan teh teu boga rasa kamanusiaan. Goblok sia. Wah! Aing si jagal hawuk lamun sia teh nyaho mah. Mun sia obatan balik teh suka peda si Salawi ku aing di bodaran. Hasok rek kumaha tindakan maneh obatan goblok.
rek ngabela kasih salawi. Mun maneh opatan hayang ngabela si salawi. Gustong loba batot jeung aing mah. Hasok maju sia opatanna sakalian motong hiji-hiji kudaog. Hayang sakalian dibocaran ku aing. Eta opat urang jago teh puguwe jadi kahudang amarahna. Ditantang tarung ku budak satapak malah bangun anu nganggap enteng nakeran. Salah saurang diantarana anu geus teu bisa nahan diri langsung nangsukeun sikap napikeun ngalakukeun tindakan. Si lain mantong sombong sia jagal habuk, kurang ajar sia. Oh, geus nghargaan ka saluhureun, rasakeun sia kurang ajar. Jurelat cilung jago anu bisa nahan diri langsung maju narajang. Ningali panarajang lawan datang harita si jagal hawuk tanpa ingkah di tempatnya langsung ngapendung panarajang lawan ku leungeun katuhuna. Sauk hiuk-hiuk bangkil daligdeug nu maju narajang harita ngabangkeung ka tukang terus ngadaligdeug. Tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Wah, bangas maju kabehanana cek aing goblok. Aku keur aing mah. Gulakeun sapana saat sia bedogna. Dijamin maneh opatan bakal malodar. Aku kaing ngalawan saurang-saurang mah. Asok maju kabehanana babarengan sia. Hirup aing mun heuh magablok ka bagong layar. Cek aing teh dijamin modal balik tarung ngalawanan aing mah. Opat urang jago jadi ngarti si jagal hawuk tetela lain budak sambarangan. Opatanana jadi beuki bedah amarahna. Sabab si jagal hawuk geus nganggap enteng kamaranehna opatan. Meh dina waktu anu bareng opatana marasat bedogna masing-masing saterusna ngabagi diri pikeun maju ngahurup ka si jagal hawuk. Ningali si jagal hawuk bakal dihurup ku opatan harita guntara boga pamikiran. Hayang ngabantu terus nyarita ka si jagal hawuk. Aloh, pek dihurup ku opatan kawas cieu mah. Mang Sargun ge pilaku kudu cicing buk. Ieu Mang Sargun kudu maju ngabantu buk. Wah, bangos maneh ngajedog sia ulang. Oh, papalaku kajedog. Alah, piran opatan ku aing mah dicinasan ku aing. Aing teu butuh ku bantuan maneh sia. Dalakan we ku maneh Sargun. Ieu opat urang mangkoluk anu wani tarung ngalawanan aing dijamin bakal malodar kabehanana. Bangos maneh Sargun. Guntara geus teu bisa ngabantah. Karena caitan si jagal hawuk harita terus ngajuelat mulu ka tempat anu rada anggap. Sedengkeun opat urang jago anu geus ngabagi diri pikeun maju ngahurup ka si jagal hawuk. Pada musirkeun paneuteupeuna kanu dilawan. Asok sia urang ajar. Maju narajang lain kana ka ngahaurang kawas kitu. Sok sia Jepri Saeb. Bener sadengaran teh Jepri Saeb. Sangkuy sok malaju sia kabehanana. Wah, banget kali patut masikat ku aing. Sok kabehana jeung si Bah Wahyu tong ngajedog wae. Mun heuh maraneh opatan gablek ka bagong. Gancang buktikeun kamampuan maraneh opatan. Anu jelas dijamin maraneh opatan bakal malodar ku aing. Opat urang jago anu geus jaga diri beuki bedah amarahna. Salah saurang di antarana harita ngagero bari maju narajang. Urang ajar sia. Wah, alhamdulillah. Si lain sombongna keran. Alah sia. Heya. Jorela cilung nu pangheulana maju narajang metakeun bedogna rek ngarah kana anggota badan lawan. Anu tiluan deui ting corelat milu marengan narajang ngahurup ka si jagal hawuk.
ngayonan 4 urang lawan anu maju babarengan ngahrup ka dirina, harita si Jagal Hawuk kabuktikeun kahebatan ilmu silatna. Kacepatan gerakanana yaitu beda ti kalangkang setan. Ngajadikeun panarajang 4 urang lawana lain bae teu kena kana sasaran, tapi salah saurang di antarana harita ngagerok baliga cengkang rubuh. Dina kayaan sirahna pejad binasa sapada harita. Saukyuk wuklelan koleban sakyuk jeblor teh bola jengkang gebut kusak koe nu sirahna bejad kabenangan ku panarajang nasi Jagal Hawuk langsung ajal saharita. Tilu urang jago ningali kana eta kayaan jadi karageteun sarta ngageter hatena. Kanyataan meh henteu bisa dipercaya ku maranehna tiluan sabab ukur sakali nibankeun panarajang kanu jadi lawan bisa langsung rubuh ajal saharita. Tapi tiluanana baroga harga diri. Tiluanana harita maraju dina rajang. Si Jagal Hawuk kagunakeun di kacepatan gerakanana. Panarajang tilu urang lawana saukur kena ke tempat anu kosong, malah kejadian saterusna ngan sakorepa si Jagal Hawuk ngabagikeun panarajang ka 2 urang lawana. Sore rasat yuk dek sebadoh. Jengkang gebut 2 urang lawan anu kabenangan ku panarajang nasi Jagal Hawuk tinggal nahan kanyeri. Ngajengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang geus teu usik deui. Anu saurang bejal sirahna, nu saurang deui rampag dadana. Duanana pada ajal saharita. Kali tinggal saurang dilawan si Jagal Hawuk. Ningali kana kanyataan tilu urang lawan dina waktu anu ngan sakedeung geus dirubuhkeun dina kayaan pada ajal binasa. Eta jago anu ngaran Darja teh jadi kasima jeung sieun ku si Jagal Hawuk. Harita ngudupruk deku balik teh sirikna ceurik minta ampun ka si Jagal Hawuk. Ampun Jagal Hawuk. Ngaran akang Darja anak 2 pamajikan keur gede beteung keur ngeungeunahna. Ampun. Kuring ulah ditandasa sing karunya ka akang Jagal Hawuk. Aduh akang geus teu sanggup neruskeun tarung. Akang ulah dibinasa Jagal Hawuk. Sakali agang nanaskeun akang teu boga anak 2 pamajikan keur buruyeung deui keur gegenahna. Duh cing karunya ulah dibinasa Jagal Hawuk. Si Jagal Hawuk datang nyamperkeun, sangeusna deukeut harita nyang heweng terus nyarita di barung jeung ceuri. Mane minta ampun aing? Oh ampun dan wani tarung ngalawanan aing mah anjir. Setiap lawan wani tarung ngalawan aing tetap kudu modal, rasakeun sia. Si Jagal Hawuk ngajejek dadana Darga anu rampag salita sakyuk jejek dada deg Darja ngacungker rubuh dadana rampag tulang dadana remuk. 2 sukuna kekerjatan sakedeung saterusna cicing pikeun salilana nandakeun geus eueuh nyawaan. Ngabandungan kana kejadian anu lumangsung harita Guntara ngageter hatena. Tindakan si Jagal Hawuk anu kajem telenges teu mere ampun kana lawan ngajadikeun Guntara beuki kaentepan ku rasa kasieun. Si Jagal Hawuk bener-bener sangar jeung garang dina tindakanana. Si Jagal Hawuk ngageroan Guntara, gancang Guntara harita datang nyamperkeun. Urang kudu liangan di mangkoruk. Waduh kemampuan ilmu kagaibanan leuwih hebat si Salawi Sergon. Wani kudu mindeng nananyakeun deui
kamang kaluk mangkoluk anu pasar anu jurang. Kalau kaku mau ge aing kudu bisa namus ka kampung kahuripan dulu. Aing geus teu sabar. Aing hayang geura modalna sidang bule dah. Anu ceuk si Cenggala mah kemampuan ilmu silat geus tingkat tinggi. Keur aing mah moal aing lebih hebat di kekuatan ilmu lintang panu maling jagat. Bener hingga sargon gelap. Nya bener gitu Hawu. Loros emang dia. Loros bisa. Mang Sargun sarua hayang geura nyaksian ieu teh. Nyaksian tarungna Hawuk lawan Sinang Bule. Tapi bener cek Hawu. Sakumaha hebatna kemampuan ilmu silat Sinang Bule tetep moal mampu ngalawan Hawuk mah. Bakal jadi kenyataan paburisatna awak Sinang Bule mangka kabeunangan ku kekuatan ilmu lintang panu baling jagat. Anu saharita